Skiplik ke mananya euy. Cara biasana si eta. Teka ciri-ciri sapoe na mah. Jangan ku aing ah. Si kunyuk naon ka dia ya. Mencurigakan si anjing ngomong ka dia teh ya. Pelengak-pelengek gitu mah. Mal balik gimana euy. Anjing mal balik si kunyuk dia. Ah, Geus colong-colong kitu aing. aya euy. Aruang si kunyuk aing datang ka dia teh. Bos. Sorangan wae. Naon? Tuh lah, ya perlu wae. Perlu nyose. Nyase lah, naon kitu sia. Tuh. Mana tebari ngopi. Geus aing geus ngopi. Yas. Yas. Kopi hiji. Ideung. Kocek. Hijinya, hijikeun ge sekalian. Aing ge naon? Yos, kopi. Oi, Kopi. oke lah, kelak. Dah, da ieu mah jalma ieu naik kopi sugan. Kopi. Rada geuan sagedeng atuh. Cing aing keur teu mayar ieu jalma ieu teh ye. Bos, Naon? saudareu namanya ngopi ngumpul mah. Aing mah dahar enggeus, kopi enggeus. Namanya nyakeun ka aing. Ya kapan orang teh membera ada para rantes gini cicing di diana bisa ya Lari pesan we sia. Aing mah geus madang aing mah. Kopi enggeus aing mah. nyari mik itu nya. Tukar teuing mah sieun nyakeun ka aing. Tah. Gitu atuh. Anu kamari can bayar 2. Sama nih mota tuh kayak biasa kalian kayak hijikeun. Tuh kayak hijikeun. Paras ieu mah nya ongkoh. Ye, yo tenang we ada orang mah pasti babayar aing kana hutang mah tara hese. Yas. Eta aya ieu. Eueuh aya mah eueuh naon semua pewe nu kamari kita aya. Mota setek ku aing bayar ieu. Bos. Ya teh orang teh sekalian tadi nu ka dieu teh bos ya keperluan. Aing naon pasti cek aing. Rokok lagi butuh kene si Pak Bos Kabur ieu mah aing. milik yang rezeki. Kunyuk ieu mah mal balik pasti lamun misalkan aing teu kabur pasti ngegerenyang aing. Ieu mah pinuh kene bos. Tapi nu kumaha aing karek menang meuli eta mah. Tah kitu da pengertian. Aduh, Aya naon kana. Ontong dipesakan atuh kunyuk. tuh eta we Menta teu kudu dipesakan oge. nya ngapan lah si bos mah da loba ieu atuh. Keperieun urang kamari geus ti mantri jadi teu boga duit. Itu mata kayak lagi alhamdulillah pan rezeki kita menang kopi. Eta bos anu anu tadi teh gini Anjing. kunaon bos Geus ribet teng aing euy. hah Tungguan aing kaca heula sakedeung. ka mana Kaca heula sakedeung. hah Kaca heula sakedeung. kacai milu Nah milu kumaha aing kacai? naam di baturan Tungguan di ditu kunyuk. Tonjok wae geura. Tungguan. nya waing tungguan we kitu di dieu nya tapi lah bisi wadul bating mama modal campur bener ku aing Mal balik anjing. Kudu kabur aing ieu mah. Mal balik. kacai tapi julur mah si bohong Mal balik ieu. was Ai sia naon nuturkeun aing goblok. ji bisi teu ludeng Nah teu ludeung kumaha aing kacai modal nah sia nuturkeun aing atuh. ji atuh bos bae Tungguan di ditu kunyuk cek aing tungguan. keun bae karunya urang piraku aing cucing di ditu sorangan sok wae di baturan Ai sia nuturkeun kunyuk aing modal. Astagfirullahaladzim ai sia. ditungguan Lila aing mah modal lagi lila aing mah. keun wae ada urang nyase bos ya Aing geus modal kunyuk atuh aling sia nu di dinya. eta we tuh lah ieu rep Kunyuk yuk. sok
Bila malam teringat indah bayangmu. Bos, Naon? nyal sewe. Tenang we. Da urang mau ke mana-mana panai nama. Sia mending balik ayeuna aing sok lila modal lagi mending balik Cik. Moalkeun wae santai we da kok. Gede wae aing mah mulus kuat teu. Ih, kaos jeung saha bae atuh. Jeung urang teh tiba heula urang babarengan teh. Urang mah sabaran, Bos. Tenang we. Wong mending sia balik anjing aing mah lila ya mulus beuteung aya. Balik Cik teh heula. Moal tenang we tuh, Bos. Bisi aya nanaon mah urang pan aya di dieu. Urang mah nyalse pampangna mah poe ayeuna jadwalna urang eueuh ka mana-mana pan. Anu nuturkeun we kieu. Sok we nyate sing ase. Bari ngarokok ieu ya. Anjing balik teh heula. Keun wae cicing mun sok hariwang pisan urang mah teu nanaon. Cek urang enan, urang mah teu delitan teu nanaon. Heug wae sok we sing nyase. Dawa kegiatan ongko. Bos. Naon? Eta non nanggeus ngadahar naon meni ting bebet kitu atuh. Bos, Jik balik teh heula cek aing balik kunyuk aing masuk lila. moal heug sok santai wae, da urang moal ka mana-mana pampangna mah. Waena mah urang khusus we. Sok wae sing jongjon sing nyase ulah kalarago ku urang peda cicing di dieu. Tenang we. Bos, Naon? nah meni lila-lila teuing, Bos. Cek aing balik kunyuk balik anjing balik teh heula. Moal, ya Bos biasanya masuk aya tukang iya geuning. Cilok ngaliwat teh. Bari pesen cilok mun aya mah. Oh, Mending balik mana Cik? Balik teh heula Cik. Aing mah lila. keun wae udah urang nyalse ieu. Bos. Kela daguan sakedeungnya urang mau kopi tadi poho geuning can dibeakeun. Aduh, heueuh mah heula kopi. Sok we heula sok sing jongjonnya. Si anjing. Dekat kayak mau kopi segala kunyuk. Ya mau kudu mantog. Mumpungkeun mau kopi si kunyukna. Moal bener. Kudu balik ieu mah. Geus anggeus, Bos. Aduh anjing. Hah? Mulus deui aing beuteung aing. Hah, mulus deui. Hah, ampun teuing. Pun teuing ngadahar naon teuing atuh, Bos. Keun we da urang ieu kopi loba kena ieu, Bos. 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 Cek aing balik kunyuk balik aing mulus beuteung aing na. Moal keun bae da urang nyalse ieu. Ya. Erek ngopi ya. Wow. Padahal mah keun bae setengan ge atuh. Beta kesel. Meni nikmat ieu, Bos. Bos sabatang deui nya. Teuing aing. Bos, Naon? gila keneh. Lila cek aing lila anjing balik. Ni motah aing mah uyuhan teu cangkeu aing mah teh ngagogoe ti tadi. Bos, Naon? mun di ieu mun di daguan tereh mah kedeung deui. Lila cek aing lila jik balik ti heula kunyuk balik. Kopi geus beak. Bos. Bos, Balik, siap balik kunyuk. nya tuh urang ti heula we nya. Cik. Nya atuh lah. Mun aya naon mah ngabejaan we nya. Ya, balik Cik. Ya orang minta sabatang deui, Bos. Kesel sudah. Mumpung mantok anjing kudu balik ieu mah ih.
Aman gitu si kunyuk eh. Di kawean ku aing lebok tak kunyuk. Semantog meureun. Anjing. Najis ting jalma aya anu kitu nya. Aman gitu eh. Jongjon lah anjing. Semantog meureun. Di gawean ku aing sia. Jongjon ieu mah aing. Mus mantog gitu ka mana si kunyuk. Emang enak ku aing digawean, sangeunahna padua nginjem-nginjem duit goblok. Nu kamari ge can dibayar ka aing sia teh. Ayo jeung kasbon. Bos. Geus modalna. Ye, bos. Bos wayana, bos. Bos. Anjir.